Gila. Luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan aya man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi aka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Suratul An'am makkiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makkiyatun iku kang bangsa mega illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah al-ayati salas tutugakan sira ing sakeh ayat kang tadal wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu al-ayati salas bahkan siraing sake ayat kang tetelu wahya lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku 105 lan 5 awasitun tawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat dia Allah Ar-Rahman kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia Ar-Rahim tur kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bimuradihi utawi jenis puji wa huwa lan utai hamdu al wasubil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadoya Allah wa halil murad lan nada utawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bihi kadoya iman bihi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalem bihi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sake kaihtimalan apya dua kang utawi leuwih maedahkeun ihtimalat iku asade sukang kaping 3 golahu Syekh ngucapuing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang ngadamel ya Allah tawaye ladzi sakhe langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakhe kang den damel linazirina kadoong kang ningali kabeh. Wa ja'ala zulumati lan dadakeun ya Allah ya khalaqat tegese gadamel ya Allah az-zulumati sakhe pepeteng wan nur lan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya. Wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lafaz zulmah duna wala orangna nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulm. Wa hadza min dalaili wahdaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulumati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggale Allah. Summal ladzina kafaru kari-kari utaung akeh kang pada karupur ya ladzina kabeh makia bi hadzal dalil
sebaratana jumeneng ikilah dalil bi rabbihim kalawan pangerane alladzina ya'diluna iku meng waya alladzina kabe yusawwuna garo tegas madakeun ya alladzina kabe ing liana rabb bil ibadati ing dalam ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun Allah alam min maradi huwati Allah iku alladhi khalaqakum kang ngadamel ya alladhi kum insraka bimumtinin saking dut yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapak siraka bi Adam tegese kangjeng Nabi Adam minhu saking tin semakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajal lakum kadue siraka betamu tuna indan tiait kang pada marati siraka ing dalam narikan narima tutu gaya ajal wa ajalum musamman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indahu ing dalam sanding Allah libazikum kadue den tanyakeun siraka be summa antum kari-kari utawi siraka be ayuhal kuffar wa aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang siraka be tasyukun tegas semarang mang siraka be fil ba'si ing dalam ba's pada ilmikum ing dalam sawsene waru siraka be annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamal siraka be huwa man qudira alal ibtida'i fa huwa alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ing wiwitan bahwa kumagote yang manalal iadati ngatase ambalani ku aqdaru kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah alam bimaradi wa huwa lan utawi al muttasifu bi sifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang ari mungkah kadue den ibadahan bisamawati ing dalam sake langit wa bil ardi lan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sirakabe wajahrakum lan jahar sirakabe batu sirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sirakabe lan barang kang ngalahirkeun ngadengakeun sirakabe kalawan maing dalam antara sirakabe wa ya lamulan uninga ya Allah madaksibuna ing barang kang ngausa sirakabe tamaluna tegese migawe sirakabe min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allah alam bimuradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegas ayat Mekah tegas ayat Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbihim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah minal Qur'an saking Qur'an ilakan wang ana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bih fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah alam bimuradi faqad kadzabu maka teman-teman ngagorokeun ya alu maka kababil haqi kalawan bil Qur'ani tegese kalawan Qur'an lamma ja'u samangsa teka ya aku ming ahli Mekah
kasaubayatihi maka besok bakal tukang ningali maka amba wa pirang-pirang akibat awakibu maka nu tegese pirang akibat barang kang aya ali maka kabeh ma iku yastahziuna mri ngaguguyon ya ali maka kabeh. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qaddarullaha pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talat. Balik ngaji di talat. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talat. Teu karasa 5 tahun musabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka di talat. Sok ngaji ka Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek jero teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai masyaallah. Iyalah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban. Wah iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat
anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeun nenungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah bakalna aya mafatihul gaib. Wahara ya mah. Lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran nimai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ke Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatul Taurat, Fatihatul An'am, wa khatimatuha. Lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah luar biasa ya kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta naye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat telah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakuran. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya bae. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna nama hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentek
mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu wara jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mata sibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan da kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering baca ayat eta moal naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teh kadeuleu jadi orang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah haji urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe bae ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deureuh anu ngaranna nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo nu putih mah atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas masa kabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba namun cek ahli usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung
dicoba ku Gusti bilatung datang ka letangan mun letak kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae nya mah da usul teu sakitu bae urang mah kakarak lihat satik ngadengu datang ka tatangga nanya geus aya teh si kebo ngadu tah naon ngadengu tak kakarak dibere rieu doang kakarak dibere rieu doang geus ambalaya keluarga geus dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahuan kabeh sadesa nyahuan tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahuan kabeh lantaran nyanana kokoar auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji moal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji ka pada urang kasep amat ganteng amat geulis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kitu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh panaing mah maha rohim aing mah maha gopur muji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna riya ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita si hayang kalemna lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon elektronik mah itu haram sama ese jasa mutlak yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagahan sia nu sia hayang kepuji ku gagah sia isu pake teu dicabut bahaya jadi alat khusus paranti nang ninang aing hayang dipuji teh kulantaran jabatan ai jabatan isu pake teu lain jabatan ada bae dipodaran sia balok balok sia tah hidopat alat Gusia balok hidopatkeun ngalawi hidopat ditaktis jadi berarti alat khusus aya dipuji kulantaran sugi ai harta nu bisa saha digunakeun kalesalian nang ninang andai kata gitar digunakeun kurang pakai hayang dipuji ku kasep ai kasep nu saha bari teh kumaha atuh ngagunakeun ai nu sia eueuh nu siaan kumaha aing nyolong hayang kalem mah ulah kumaha kai cak Allah lain ilmu aing eta teh digunakeun lain pake heureuyan teu bisa eta ngaranna sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia khusus pake heureuyan perkara itu cabut ku aing harta sia haram awas lamun geus cabut ku aing dek ka mana sia ieu mah lain alat lawi lantaran ieu bisa digunakeun baheulana mah gede hulu ieu mah sakadar muka biru sosna gedegeun suara make alat lantaran geus berurut nu kamari ieu pakalayangan kokoloyangan make alat sarua mobil motor keluar kayu teu make golok
kudu dicaritakeun ngaranna. Berarti kumaha Deuleu mantan bupati. Kumaha nu di alatanana geus Deuleu hubungan mantan alat jeung makhluk presiden. begitu eratna. Apakah Soeharto Jadi berarti mulai lamun berbagi. ieu alat pengeras suara Cabut hubunganna kok, jeung Mas. deui. Saeta teh aya urusan Awas ya. istimewa. Geus Udah kadengena dibanggakeun ku kumaha siapa ieu mana? ku urang. Kadengena ieu mah ieu. Kabeh ge Ieu alat alhamdulillah. digunakeun pake Daya dengekeun ngawih ku urang. Kagungan Nu kadenge Gusti ku urang suarana suara ngawih. Iyalah. Ngawih teh anu Bahasa meunang. muji. Ngawih teh anu halal. Bagus Ngawih ti. teh kita urang mah. Make bahasa, make bahasa. Ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Bahasa teh ieu teh bahasa Halal, carita. mubah. Tapi Ngawih, saya mubah. dimaksud ama geus Aya teh anu tukang ngaji haram mah ngawih kobariatun lafzan. Nu mana nu mubah? Ngawih ieu nu mubah. Dengekeun ku celis ieu. Aing ngawih ieu. Nu halal adalah nyerah hos ya. Moal ngarti teh geus bahasa Qolal badru sia teh kabur bodoh anak. alaina. Ulah datangkeun teh nyahonya sakitu-kitu acan. Ngawih ya teh mah Mondok Pak khobariyatun lafzan insya'iyatun makna. Aya Ngabahasakeun nadaan. nama khobariyah. Aya nada ngawih teh, aya rep. Tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji. Aduh, Masya Allah. Make bahasa Nabi. Assalamu alayka zainal Indah jasa. anbiya ya Kita santri masa geus pangikos Ngawih, kieu. Masyaallah seuri Mubah bae. halal bahkan sunah. Seuri bae nya mah. Mentek Ngawih siga ada siapa? besi aya kiai Coba nu lamun di kurang imah tadi lagu seuri teh. bae. Assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya assalamualaikum. Lamun keur ngutak katik masalah emang teu senyum kiai atau senyum. Kieu bae. Eta kos kitu teh ngawih. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik karena hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad Pamajikan sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngaalatan ilmu alfiyah. Allah Muhammadun wa ibnu Malik Ahmad Rabbillah khairu malik. Iyalah khobariyatun lafzan insya'iyatun manan. Eta di pondok. Di mana kanya anu khobariyahna? Panrangkaianna mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Eta mubah tah, ayeuna tadi mah sunah hukumna mubah tah. Imun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nantung, nyaritakeun Ki Zaid nantung, ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh haram mah. Jangan begadang. Aisyah muji apa henteu? Ieu mah da dongeng. Aduh, Cerita gila. bahwa puji Allah Aisyah muji henteu. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu Dia sia. sunah. Aing ngaji mah nya urang nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Ngan isin aing Urang lamun nyanyiikeun ngabesakeun make bahasa hayang. urang tapi nganyanyikeunana nganyanyikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi. Bahasa muji teh kos kieu. Nganyanyikeun urang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyikeun ka kuari mah tadi disyairkeun. Geunana atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh semangat bosieun. Ilahi ngawitan ngadam abisian. Ya mah teu bisa itu kos kitu mah. Sebab lain diwikeun begadang Dongeng deui. kos kitu tah. Aju kuari ieu adina merejel deui. Ayo kitu ge teh mah teu bisa tah. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akro teh ya. Masya Allah. Eta siiran. Eta bapak teh geus kudunya mentas ya berarti ka aing. Ada siiran-siiran. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna apa Pak? Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu. Di Bandung teh aya Dongeng siiran teh di hareupeun aing sia. tempat aya Bapak da goblok, anak eta menyaritakeun eta kos kitu teh jago bahasa. kolot gula abah haji Teh jago bahasa. Atuh kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit pemajikan di rumah sakit. Aya eta siiran tauhidna beunana make bahasa Sunda. Deui, Pak. Kos kitu tanya. Yuk, ieu muriang deh. Di urang nyanyian geruan tapi Di Surubuk. Naon deui? Eta urusan Geus tungguan atuh. Eta bapak hebat. Eta bapak hebat. Tungguan bapak mana? Ari ieu mah speaker, nu ngaharamkeun speaker dan pati bisa ngaji. Tah, lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh.
bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa. Jelas kebelah itu datang Masya Allah, kurang tulung ya di rumah sakit-sakit itu eta ya kulantaran dunia lebah bapak kudu kitu dong harapkan sampai kerta dalilna tapi tidak ikut asli lain munda gorok kebelah itu susah geus bae atuh kono mah tungguan heula surat sawan teu dilawanan eta teh jual dolanan udah tinggi nyana kurang-kurang kumaha hidayah di Gusti Allah baik lamun teker diharamkeun golok bisa jadi haram mun golok diharam teker diharamkeun berarti kacamata ge haram alat mukabir lamun ieu alat mukabirus saur lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali ini mah ngobrol jeung siapa aing mah eta teh kos kitu okos urang bahasa permasalahan digawe tidak usah tokmol aku cinta padamu teman teu bisa aeun tah kos kitu mah tuh tidak teu bisa cukup ku sakieu doang jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh jadi satpam didinya merekna aya wujud tiras turut ijat setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanmu. Ari di luar nama wujud, nak urut, ijat. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Karena jadi satpam nak kos kitu teh eta. Sekian Udin. Teman-teman haram atau duit nanti. Aduh, eta awewe memaca kitu dah. Aduh, robek hatiku. Jadi anak lantaran haramat teu bisa ngajamin eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh mengucapkan orang bahwa jika kena gair muktasibiah surah dian qadara al-kasabi walam yaksasi walam yakun lakum zayyarahu panjang jadi ngaji mah jadi lemah fakir kemudian bisa usaha kemudian muriang lumpuh atau kering biasa atau budak atau edan wajib pinapakahan kuno jadi kolot ngaji mah acara ieu mah kuno tukang ngaji mah lantaran ieu mah lobana nu teu ngaji mahal lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun bener pangadegna sehat tur teu muriang teu naon khobariyat saya tenanan berarti make hiji kalimah lain pada aslina kudu aja bisaeun jagagah ngan teu usaha geserkeun kalimah tina makna hati kana makna hiji kalimah kalimah kalam pasti kadituna wajah ieu anu kadina aya hiji anak kita berkalimah usaha memantau membuka usaha lantaran diri negeri atau lumpuh atau manehana teh atau budak leutik ka kampus dan lain sebagainya. Aya jelema susah jasad hete dahar anu luar biasa. Jelema mah jaga luar biasa. Nyahoan seterapna nya lamun nganggur sakinta samarkondi al-majaz wa rendeng. Lamun rangda mah 2 kintal. Kiri kanan sakinta gagah ya. Nah, akhirnya anak muriang teu naon. Sehat, teu muriang, teu gering, teu edan lain budak. Tadi anak bener digawe mumul jasa. Wajib apa henteu dibere apakah kudu jadi. Jadi lamun kolotna pinter dongeng eta. Lain ditambah. Loba jasa di leburuan kok sarari. Loba jasa ye. Nah, iya dia diatur fa'akwalun maka sababarakal ternyata ayat tilu kawal kahildi
pujian tajibu mutlaqan lil asli wal hatiku telah robek. Kalau kahiji luar biasa bagus nama wajib diberi napakah baik. Mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan. Mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot. Wajib bae teman. Mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak. Lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot. Nah maka jeung wajib segala rupa padahal manyana mumul. Li annahu waqtahu lil insan ay kullifa qaribahu al kasaba mati sa'imali. Menurut pandangan agama itunya rese urusan gara-gara alhamdulillah ya mak aya gablek bapak mana tak gablek ini teh bahasa sih mak alhamdulillah mantap moal aya tanah aya warung aya anakna mumul wajib bae bapak nganapakahan alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kan sok kurang make alhamdulillah harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayana hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa bahasana lemes luar biasa barengan bae hakikat nama eta harta teh nu bapak nu Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kanu mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tak ieu kakarak pujina ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Ku ari urang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti, teu ngomong. Pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong. Urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh kan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara rezeki katut jeung kue-kue na bersih judungan mendingan mana tah ngeun omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa mending mana atau mending lu lesa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu
puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa urang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe Minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana uka yang dibere ku Haji Samsur 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur tata bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus deuk beuli hujan duit teu boga aya jol aya pohara jasa pandai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaranna kufur nikmat lamun pamarentah biadlihi syukrul imam biadlihi syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi imam biadlihi lamun nusugih bisodaqatihi etalah bentuk-bentuk syukur
panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilokna mondok jadi haju ka harti panta oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teu jujur kufur polisi teu jujur abri teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna atau ayeuna mah menteri gitu agama sangaran menteri agama oh teh si Surya bener teh henteu teh si budak acak-acakan sana agama aing di dunia aduh Surya cak bos ya Allah Dharma 2 Ali tiluan berarti aing titip jabatan kementerian sia teh dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ieu lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes dua bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur haju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo hai Presiden SBY engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi. Mulai dari papan atas sampai papan kelem. Abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub. Mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi aya bupati per daerah tingkat 2 aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya kecamatan kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya desa aya arat tah sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aingnya diakeun sorga sia teh jujur sia teh adil aingnya diakeun neraka sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu cak masyarakat henteu ku aing moal dikasorgakeun sia aing teh deuk nanya padahal aing nyaho aing bepan pangeran tapi tetap saksi mata tah ieu nu bakal ditanya lamun sia teh jujur SBY hai ku aing dikasorgakeun aing di demo jore amat pangeran Allah di demo ku si Alek ku si Udin Jepri teu bagus nu mantak moal aya be amal nu henteu dibales amal bagus balesanna bagus sorga amal goreng balesanna goreng neraka janji aing padahal mah hak peto aya di aing sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing sarua jeung baju sia baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo pak kunaha ai itu can diseuseuh dadabun itu dibawa ka agrika jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun
kumaha abah bae jeung abah bah abah kudu kagrogolkeun we nya emang kunaon salah menempatkeun bah aya sapatu sok da di hulu apa di suku di hulu bener ya kopiah di hulu apa di suku atuh bener mah abah mah dosisnya tinggi kuduna ieu mah tah berarti kan teu adil lamun sapatu dipake di suku adil lamun sapatu dikahulukeun teu adil lamun kopiah dikasukukeun teu adil tah kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu ararah adil. Nah ya balikan deui aya nu bentuk syukur teh geus teu kudu omong langsung digawe boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna langsung ka bentuk bae mah lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur langsung teh ku Allah dibere sorga bae geus dibere sorga geus ngolowong ya sasabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga tinggal ngalengkah doang plak sorga lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna wayahna ka sorga mah ka sorga ya di sate sakeudeung bangsa 1999 tahun lah kaya antara muji jeung syukur alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat kahfi geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khossahuma bizikri henteu manusia henteu hewan henteu gunung henteu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi azamul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu urang panggedena langit nu kadeuleu urang panggedena bumi datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Australia benua Eropa lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat Asia Timur Asia Tenggara Asia Utara Asia Selatan wah luar biasa kitu kene Amerika kitu kene Australia sabuade kumaha meurentah sa Asia teh mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia kudu pamit heula ka keluarga amit ieu mah hitung-hitung paeh bae emang kurang hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang cek keluarga geus dadah moal ka panggih pasti ieu mah moal ka panggih deui moal ka udag gede teh gede sa Asia teh gede Amerika gede ngan panggedena mah benua Asia pangleutikna benua Australia leutik tah mah tah gede Asia nomor kedua Amerika nomor katilu Eropa nah gede jasa encan lautan-lautanana langit ge pohara jasa langit teu kadeuleu tungtungna langit di mana teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana aju ku urang mah kadeuleuna ngamparkan bumi tapi nurut cek ahli astronomi ahli palak bulet bumi bulet komar bulet bulan mata poe samsun bulet Zuhra Zahra bulet Samsun Zahra mata zahali zuhal bulet planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibabaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun
wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April, Mei, Maret berarti marhutun, Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilahna wah beuki angel wae mondokos ge gitu geus angel bagian geus engke aya jihad samsonan kitu simal aya janum apamtun mesalhul yuljahul agasus sepsumjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali berarti perjalanan matahari adalah kaler Okbizun nop asdun deskozun abdal jantun septun tun eta adalah janubiyun kaditu berarti engke burudna adalah simaen janubi kidul mata kurang neuleuh bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu dina bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleuh kumaha kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleuk aya manzilah engke aya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nu almu palak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae kitu jeung kitu la syamsu yanbagilah antudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia aing dirinya la syamsu yanbagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yanbagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempangna kareta cek tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka dieu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna wah hese teuing tanu mah diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah bae salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna aji palak kula digalakan ku abah aji sia palak jang sia bae heula batur onaman sebab naon di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta los tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200
kuari 1400 tinggal dijieun ku sorangan. Masya Allah hese-hese amat daripada orang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh. Ini ngaji kemana sih? Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz. Masya Allah. Berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul orang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ini kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril mah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah. Jujur jas. Nah, tuh ayo lurah. Camat Gusti Allah nu agung, bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur. Embung. Ih, cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik. Mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula. Lain wilayah kula. Atuh pamit cak Kangjeng Nabi. Teu bisa hartina deuk menghadap ke Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan. Teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu. Zahir mah bisa dibarengan, batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah. Urang ayeuna babarengan ngaji, batin mah masing-masing ka Gusti Allah. Anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai. Batin mah masing-masing. Tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru. Masya Allah, hanya Allah nu apaleun, hanya Allah nu terangin. Kadeketan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho. Karasa deket jeung henteu jeung Gusti Allah karasa. Karasa jasa deketna jeung jauhna jeung Gusti Allah. Wari urang kieu. Maksiat, mabok, kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah. Boga harta teu ngazakat. Eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri dihareupeun aing keur seuri jeung Gusti Allah asa kos kitu. Kuari zakat keluarkan puasa orang normal salat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah. Masya Allah. Coba ge nu sok tahajud mah udang isuk-isuk moal aya marah. Moal aya jelema nu sok udang ti penting moal aya marah. Lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah. Isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakalna moal aya reaksina naon ka pamajikan. Moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun. Tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi aya nu nyengserikeun sakieu Allah madini mana kaberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya ka luhur keur salat kieu goblok bawa omong dia. Beres salat langsung ka meja. Eta keting marah di, "Hei, kopi atuh." Tengah ngomong kopi atuh. Gua kopi naik meuli atuh. Man duit tadi beres. Sia sok ngomong, "Ayo." Meuli atuh geus marah luar biasa. Geus bae dikerokeun bol seng. Tah, langsung. Tah, tadi mah paroe kuring macang. Pamajikanna seuri we bebejar. Emang eta karasana kumaha? Kopi geunah. Heuy, tambah bawa seng, paingan pek deui. Goblok sia cakna. Eta akibat teu penting teu hudang mamarahan. Mamarahan. Nah. Ialah Gusti Allah ieu keur carita allazi khalaqas samawati wal ard. Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit. Masya Allah
encan nu lain-lain haju Allah nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpen macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onam teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpen allazi khalaqas samawati wal mantak puji ka Gusti Allah. Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu kurang panggedena langit jeung bumi. Naon deui? Wa ja'ala zulumati wan nur. Jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya. Ai di dieu zulumat mah dijamakeun, ai nur mah henteu. Naon eta teh rahasiana? Lantaran ay zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ay nur mah talika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah mah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina henteu nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan ka karakter sikap saeutik we teng teng kae nutup deui di majelis mah oh terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hesetetan nu mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beuki caang beuki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik teh gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeuh digisik-gisik mata wah ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat jelema tetep bae ngan nyana encan dibukakeun dipantongkeun huluna ge
Kunaon hayang hudang aing tunduh jasa. Aduh, geus puyeng jasa. Handeuleun anggal deui golepak. Awak magaga tinju mah bisa, ngalawan peuting teu bisa. Tapi sering baca Quran, sering ngaji, sering baca sholawat. Begitu hudang jam 2, Masya Allah. Nikmat jasa. Langsung hudang ngalah wudu. Set, Allahu Akbar. Pas tahiyat teh salam deh. Sarwana. Tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting. Teh lah. Iyalah. Wa ja'ala zulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran. Sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poe sa Allah, nu nyieun caang sa Allah. Iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae. Blot kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah. Nu nyieun caang jeung poe sa Allah. Percaya tuh ka Allah bahwa Allah teh pangeran. Henteu abdi mereka patung mae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus caheun nya ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeuweul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun. Buada teh angan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deuk ka batu bae. Geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran, tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajal pangeran Isa masih pajar pangeran batu, patung pajar pangeran kayu, pajar pangeran naudzubillah min dalik. Nandakeun bahwa Allah teh pangeran. Dalilna aya dada melanana. Naon dada melana? Langit bumi poek jeung caang. Teu arti mun aya dada melana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dada melanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Deuk nyaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatan tina naon berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wassalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.